Gampang om, hayang diangkat jadi PNS mah. Nah terus? Harus datang wengke ke kantor PNS, Nah, terus? kayak om pingsan ke diangkat. Anja. Den, Oh, hari ke mana? geus di rumah sakit. Terus di rumah sakit. Oh, geus berobat. Naon gitu? Berobat nahawan awak cagur gitu sehat. Cager sih, cager. Pan teka tempuh penyakit orang mah nyumput. Emang gering naon gerah, Den? Kebejaan sok sieun rame sih. Moal pendeka pasti jaga rahasia. Enggak neng tapi Siapa nyaho virus HIV meureun. kalau virus nah lain di. Naon itu? Di tadi tadi dia. Belah dieu deh kan Hah? eta tegenaheun di dieu. Naon? Enggak neng tapi Heeh moal. urut. Hah, burut? Anja. Den, orang buka Hei. cerita. Cerita mah om. Urang geus percaya teh percaya. Oh, iya mah Ieu mah urang teh boga tetangga si Neng. Geulis dia mah teh. Maena teh urang teh pan ulin ka imah. Maena teh ukur nyirieun sirah riut. Nyeri. Heeh, riut. Nah, terus kumaha Tanya tah? geus diubaran can geus kubuat rek parame teu daekeun cagur cenah. Oh. Urang teh ngan heureuy cuman. Daek Oh. teh dicium ku urang. Oh, tah. Teh kitu, heeh. Oh, terus? Cek mah daek asal cagur. Oh, Urang teh nyobaan teh dicium ku urang teh. tarangna sirahna. Tarangna teh ieu Oh. geuninna. Oh. Cagur deh. Anu pun Benar, urang. ebok mah. Teu lah kurang gitu cager. Pokokna mah urang ge percaya teh percaya. Heeh. Tah geus kitu teh. Maya teh ngasongkeun deui leungeun tah ayeuna Den. Mungkinna Heueuh da maena bogan encok. encok. Oh, nah terus? Ku urang teh dicium deui tah kitu. Oh. Cager langsung. Wah, kontan hari teh keneh. Aing geus kitu teh maena kan nongeng Den. Nongeng. Maena bogan penyakit ieu meureun ambeien. Nonton bohong. Heeh. Nah, terus? Ditajong. Anja. Yuk. Om. Eh, Geus di mana euy? nyen SKCK. Nyen SKCK. Oh, arek kana gawe sugan euy. Ternyata orang teh hayang diangkat jadi PNS. Woi, geblek euy. Doh. Nung tong daek dari nu kitu mah pabeulit. Lieur urang nguruskeun bieu ge nya SKCK. Oh. Terus ijazah kudu luhur. Oh. Terus wawasan kudu istilahnya bener-bener. Oh. Aya larang urang teh kabuat. Lenan. Wah, moal bener om itu mah. Lah ngomong mal bener doakeun deh yang diangkat jadi Oh. PNS. Wah, hayang diangkat jadi PNS. Heeh. Nah. Buka ide om, urang ieu. Gampang om, hayang diangkat jadi PNS mah. Nah terus? Harus datang wengke ke kantor PNS, Nah, terus? kayak om pingsan ke diangkat. Anja. Om, Den. ngaceng-ngaceng nyer wae euy diperhatikeun di jalan. Kunaon euy? Nyata aya aplikasi rieun. Kunaon kitu? Keur peuting Den. Heeh, Budak urang teh ngerjakeun PR. dengan PR. Manehna belah dieuna kursi urangna meja kan, belah dieuna euna kursi manehna Oh. meja belah dinya. Nah aing geus kitu teh tenyokeun kurang teh budak teh ngerjakeun PR. Nah setiap ngerjakeun PR, mah teh sok nyiduhan leungeun geura. Dibalurkeun kana sirahna. Itu maksudnya apa? Naon atuh? Ya kurang ge ditanya ka budak teh. Cenah teh, "Neng, eta kunaon ngerjakeun PR teh? Kok diciduhan eta? Panangan jadi kena Sirakeun kena deui. mastakakeun cek kitu geuleuh atuh. Lain Pak supaya asup kena otak." Cek Supaya kitu. asup. Kurang ditanya deui, "Emang kunaon geura Neng?" Terpeuting kamari da. Neng teh ngadengikeun abi jeung mama ngawangkong di kamar. Ngawangkong naon abi geura? Cek Oh. kitu urang ka budak pan heuh. Oh. Nyata ngawangkong kieu cenah cek budak teh. Mah lamun hayang supaya tereh asup huluna ciduhan.
Anjay. Om, Eh, kenaon om euy. bersihan kemang, Duh. nyoman. Hade. Punya. Oh, hade euy kumang nama duh. Ayo naon, Den? Yo om euy duh urang teh hayang curhat. Curhat naon kos. Atuh hayang we. Pan urang teh geus tereh yo. Heeh nya rek kawinnya. Heueuh. Terus? Ya ari pelebah dinya teh mah alhamdulillah gitu om. Alus lah nyawa sorangan meureun calon urang. Gelisnya. Oh, ngan bukan kakurangan doang euy. Kakurangan naon, body alus, gulis, beraku kakurangan. Kukuh we geuningan nunggureun jelema mah aya wae kakuranganna. Naon? Teu bisa masak. Bisa masak. Eta doang hiji kakuranganna, bingung. Berarti calon maneh mah, Den. Kumaha? Kudu neangan lalakina anu taradaang. Anjay.